Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sadaya puji anu sampurna eta kagungan Allah azza wa jalla alladzi domina sa'adata anjeuna anu maparinkeun kabagjaan di dunia wal akhirati, kabagjaan di dunia sinareng di akhirat, liman amana wa amila amalan solihah, nyata kanggo jalmi-jalmi nu iman sareng midamel kasolehan. Mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Walawargi hadirin sinareng hadirat, tamu undangan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dugi ka dinten Salasa ayeuna urang sadayana masih dipaparin kanikmatan, di antawisna aya kesempatan sareng kemampuan muwajjahah kempangariung di ieu masjid dina raraga ngalaksanakeun salah sawios kawajiban nyata tholabul ilmi. Sakumaha anu diuningakeun tema bahasanana angan-angan orang yang meninggal dunia. Walawargi sadayana nyepeng catatan cutatan tina Al-Quran sareng tina hadis, tapi di luhur diserat ila Rabbina. Lamun ditingali tina KTI karya tulis ilmiah, ieu catatan teh dibagi kana dua. Kahiji muqaddimah atanapi pengantar, nya muqaddimahna pengantarna ila Rabbina gitu. Sedangkan pokok bahasanana angan-angan orang yang meninggal dunia. Mangga urang kawitan. Sataacan simkuring ngadugikeun, urang dugikeun heula wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka urang sadayana, kasim kuring jeung kapala wargi oge kasakumna umat Islam. Kumaha carana nalika urang nuju aya dina majelis ilmu?
Rasul wasiatna kieu, ta'allamu husnal istima'i, aranjeun kedah sing tenget, aranjeun kedah diajar, aranjeun kedah sae cara ngupingkeun, kama tata'allamu husnal kalami, sapertos aranjeun sok dialajar nyarios anu sae. Gitu pesan Rasulullah. Pangna pesan ieu didugikeun bilih engke sim kuring lepat, palawargi tiasa ngalaksanakeun watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sabab nu bakal diuningakeun lain masalah anu konkret, nu didugikeun ke masalahna nu abstrak, masalah goib. Upami nerangkeun bab syariat wudu umpamina gampil, tiasa dipaparin contoh, diragakeun, diperagakeun. Lamun nerangkeun masalah alam kubur, sanu geus ngalaman ka jero kubur. Nah, nu mawi urusanna urusan gaib. Jadi kadang-kadang meratuskeun bisi sim kuring ti soledat, palawargi tiasa mepelingan sim kuring. Sepados jalan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Urang ngabahas tina muqaddimahna geula. Palawargi. Allah azza wa jalla teh masdarun ni'am, sumber sagarupi kanikmatan. Mual aya kanikmatan anu sanes ti Allah. Ari kanikmatan Allah teh mung aya dua, sanes dua siki tapi dua kelompok. Kahiji kanikmatan anu sementawis, temporer, sakedik, sakedap. Mana kanikmatan di alam dunia. Kelompok kedua kanikmatan ta Allah teh anu sifatna abadi, kekal, karaos saneng-neng, jumlahna seueur, sanes sakedik. Nyata kanikmatan di akhirat. Di antawis kanikmatan dunia nuku Allah dipaparinkeun ka urang sadayana, urang ku Allah disimpen di hiji planet anu ngaranna al-ardu. Allah nyimpen urang sadayana di planet anu ngaranna bumi. Urang teu disimpen di Jupiter, teu disimpen di Mars, teu disimpen di bulan jeung planet-planet itu saja, tapi Allah nyimpen di bumi. Tingali surah kedua ayat 28 pamit telepat. Saya 28 ayat 3 genep.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum fil ardi mustaqarrun. Kaula nempatkeun aranjeun di ieu bumi. Naon sababna? Allah nyimpen manusia bet di bumi. Tadi Jupiter, tadi Mars, tadi bulan. Naon sababna make di bumi? Waleran anu sederhana kersaning Allah gitu meureunna teh ringkes ngajawab teh nya kersaning Allah sabab sagala rupa ge katangtosan tapi naon dibalik hikmatna eta napangna Allah nyimpen manusia di alam bumi di planet bumi sabab di bumi mah ku Allah disediakan kabeh perkara nu dibutuhkan ku manusia. Kurang dua we contohna. Di antara manusia anu moal bisa pisah dina kahirupan di alam dunia, di antawisna cai. Aya nu bisa pisah jeung cai. Janten moal bangunan masjid ieu aya semen, aya keusik, lamun eueuh cai. Napal moal aduk. Lain aduk ngaranna teh di caian. Nggunakeun cai. Sedangkan di planet-planet luar bumi daya cai. Dina ayat caina ge mungkin saeutik. Kedua, di al-ardi planet nu dingaranan bumi aya oksigen, aya hidrogen. Oksigen anu dibutuhkan sangat ku manusia seperti kana cai. Tina 1 kali 24 jam sadinten sawengi oksigen nu dihirup ku urang 11.000 liter tina sadinten 11.000. Lamun ko pangaos di rumah sakit ayeuna oksigen teh tina saleter hargana 25.000. Mangga kalikeun 25.000 kali 11.000 liter sabaraha? 275 juta sadinten sawengi. Lamun karyawan dari gaji urang sabaraha? Lamun pedagang kenging bati sadinten 275 juta. Saha nu rek bisa meuli? Kalikeun sabulan teh 30 dinten, 30 kali 275 juta kirang langkung 8 miliar sekian ratus juta. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nu rek dibohongkeun? Sadaina pamabarit ti Allah Subhanahu wa taala. Encan kanikmatan nu sejen sasatoannya tuangeun lah geus teu kudu dihitung. Itu kanikmatan. Ngan kanikmatan anu ieu kabeh ge sementara. Nu matak dina surah Al-Baqarah nu tadi dituluykeun wa mataun ilahin. Dina Al-Baqarah sebenarnya tadi tilu genep.
wa mataun ilahin, KBG di dunia mah kesenangan, kanikmatan, kagumbiraan anu terbatas. Nepi ka iraha terbatas nate kanikmatan dunia, dugikeun ka datang maut ka urang. Numawi Rasul pesan ka urang, aksiru dzikra hadimil ladzati al mauta, aranjeun kada sering emut kana maut. Sabab maut mah perkara anu megatkeun kanikmatan dunya. Geus beres. Daya deui kanikmatan. Woi geuning aya sering dibahas. Hayataka qabla maut, beungpeung hirup memeh maut. Pegat di mana geus maut mah. Dunya mah kabeh tamat. Lamun digambarkeun palawargi, ari dunya teh dina Quran disebut al-ula. Sekali deui, dunya jeung saeuseunana atawa kanikmatan dunya dina Al-Quran disebut al-ula. Ari al-ula teh pertama, mimiti gitu. Nah, nuka hiji engke aya kanikmatan anu terakhir disebut al-akhirah. Disebut al-akhirah. Matak tadi simguring kanikmatan teh dua, dunya jeung akhirat, kekal anu sementara jeung nu abadi. Aya kalimat geuningan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu, kahirupan akhirat, kesenangan akhirat, khairul laka minal ula, keur anjeun leuwih alus tibatan dunya. Tapi ka maut berarti urang di dunya teh keur aya dina hiji setar. Lempang menuju karena titik terakhir disebut akhirat. Kelempang numawi simkuring muqaddimahna ila rabbina. Seratan geluhur pan ila rabbina, lempang urang tujuan urang teh ila rabbina. Kabeh oge bakal mulang ka Allah azza wa jalla. Upami ti Ciamis ti dieu bade ka Bandung, sateacan tahun 2000 ka Bandung teh lurus kana Greg. Dipalih tengen aya masjid ngaranna Uswatun Hasanah. Margi ayeuna mah aya lingkar nagreg, pamiti dieu mah nguriling heula. Pami mulih ti Bandung meh lurus, palih kiwa aya masjid nu tadi Uswatun Hasanah, dina gerbangna ditulis fa aina tadhhabun. Eta manaros rek kamarana atuh nu ti kolon kawetan, nu ti wetan kaku rek kamarana. Nah urang ge ditaros ku Allah, ternyata eta teh ayat Al-Qur'an. Tingali dina catatan parantos diserat. Fa aina tadhhabun, mau kemana kalian?
rek kamarana tu aranjeun teh where are you going meureun gitu lah mencek bahasa tetangga urang mah gitu pali ditu tuh tetangga pali ditu bahasana teh where are you going faina tadhabun. Nah jawabanana teh diluri ila rabbina. Nu mawi dina ayat nu hanapna kusim kuring ditulis inna ila rabbikar rujaa. Inna ila rabbikar rujaa saestuna karob anjeun rujaa. Ari rujaa teh tina rojaa yarji'u rujuan masdar. Nu mawi nu ngahartoskeunana aya nu bimakna makan, aya nu bimakna fi'il majhul. Masdar ieu teh. Aya nu ngahartoskeun inna ila rabbika rujaa karob anjeun bakal dibalikeun. Ayah nur jamak gitu inna ila rabbika rujaa karob anjeun bakal balik atau pangbalikan. Nah, ieu teh kudu dijadikeun qaidah jeung akidah. Qaidah artina kudu dijieun prinsip hirup, akidah sing nancep keimananana sing yakin yang urang teh bakal mulang Allah pertarosan iraha bakal mulang. Nah iya nu teh aya nu terang teh nu uningan ngan kabeh urang teh keur ngantri ya gitu keur ngantri aya nu nomor sekian antrianana teh gitu ibu tos kagungan nomor antrianana kaping sabaraha eta hungkul nu teu apal teh inna ila rabbika rujaa mali dihandap isbat kucing guring ilallahi marji'ukum jami'a kabeh oke aranjeun teh ka Allah dibalikeunana Allah tempat pembalikan urang teh itu moal aya nulin ka Allah. Hiji jalmi di mana geus maut bahasa Indonesia na meninggal dunia teu ujug-ujug ke akhirat teu ujug-ujug ke akhirat di mana jalmi geus ngantunkeun alam dunya nu bakal ku urang sararea kealaman di hiji alam anu ngaranna alam kubur atau alam barzah. Ayo bakal lebet karena judul anu pokok angan-angan orang meninggal mangkewe awas ayat mati pengker jadi teu ujug-ujug ke akhirat. Tapi aya hiji alam nu dingaranan alam kubur atau alam barzah. Iraha di mana? Nyaeta sabada ruh dicandak ku Allah azza wa jalla. Pan urang menyebutna kuburan. Alam kubur atau alam barzah teh lantaran urang dikubur sanes lamun disebutkan alam kubur alam barzah padah dikubur kumaha lamun nu maot nanti kerelep di laut teu kungsi ka penak
kumaha lamun anu maot tak kaduruk dugikeun ka jadi lebu pan tadi kubur. Nah ieu justru nu disebutkeun abstrakna teh goibna teh itu disebut alam kubur. Di mana jalmi geus aya di alam kubur pertarosan maut hirup maut nepi hirup maut 1000 hirup 2 rupiah kan anu nyebat maut anu nyebati hirup. Lamun ningali terus ningali nu ngalihkeun makam cacan upami ningali nu ngalihkeun makam aya nu tos janten tulang belulang. Lamun ningali konkret jelek tulang belulang maut hirup maut. Tapi ternyata urusan akidah nu eta urang kudu yakin hirup. Kan kusim kuring teh diserat dina ieu teh cekap kertasna. Tiasa ditingali dina surah kaopat-opat. Namina surah Ad-Dukhan ayat 56. La yadzuquna fiha al-mauta la yadzuquna fiha di eta alam kubur di eta alam barzah geus moal ngarasakeun di maut illa mautatal ula ari maut mah harita we ninggalkeun dunya. Pan tadi dunya teh disebut al-ula tadi parantos pan disebut dunya teh disebut al-ula illa mautatal ula mati mah harita we ninggalkeun dunya. Berarti di alam kubur man teu maut. Lamun teu maut berarti hirup. Geuning nalika ngagali aya tulang-tulang. Erek kumaha? Nah, parantos nyobian ngimpen. Dina ngimpenan teh mimpi naon ngimpen di udak. Begitu hudang haeo capek ingkah tina kasur teh lumpat teh geuning ngarasa capek saha nu ngarasakeun itu ar-ruh itu ruh nu mawi urusan ruh mah min amri rabbi eta mah urusan Allah. Doa bade kulem bismika Allahumma ahya wa bismika amut gugana alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana jeung amut didinya mah lain maut lain pae bukan meninggal dunia kulem ya tawaful malaikatul anfus eta mah kulem walati lam tamutu min pimanamiha eta mah lain maut teningana naon tapi ruh merasakan. Di alam kubur teh di alam barzah teh sabar halila lilana di alam kubur tergantung kapan dia meninggal dunia dan kapan terjadinya kiamat. Upami aya jalmi maot tahun 1000
kejadian kiamat tahun 3000 gitu sabaraha tahun dah di jero di alam kuburna 2000 tahun. Jadi lilana di alam kubur tergantung kapan dia meninggal dan kapan terjadinya as-saah. Ngeri. Di mana terjadi as-saah? Di mana hiji jalmi geus datang ke alam kubur? Sering urang nguping. Di mana geus 7 lengkah nu nganterkeun sumping malaikat mungkar nakir. Kumaha lamun ditungguan? Kumaha lamun ditungguan? Ulah dihartoskeun 7 lengkah lugawi. 7 lengkah teh berarti genep ditambah hiji. Terus atanapi 8 dikurangi hiji. Ulah diterjemah gitu. 7 didinya mah ukuran waktu. Telila di mana jalma geus kaabus kana alam kubur telila ditaros. Urang Sunda nyebutna patakonan alam kubur. Pertanyaan alam lamun diukur mah kieu, lamun ku ngalengkah kira-kira geus 7 lengkah didinya mungkar nakir sumping gitu. Lamun diukur ku 7 lengkah geus ditungguan. Nah, jadi kalimatna kitu. Seueur dina Sunda mah kapan kieu? Walah. Duitna menisa sangat tes beriji. Nah gitu ukuran seueur teh menisa ukuran gitu pengertosan 7 lengkah teh. Nah didinya ditaros itu ditaros. Lamun ningali dina Bukhari Kitabul Ilmi pertarosanana hiji. Lamun ningali dina Bukhari Kitabul Ilmi pertarosanana teh kieu, ma ilmuka bihadzal rajul, naon kanyaho anjeun ka ieu lalaki, amal muqinu awil mu'minu, jalma anu yakin, jalma anu imanna bener, lain ikut-ikutan, lain kabawa ku sejen, tapi ku ilmu yakin. Makanya huwa Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Di riwayat sejen pertarosanana teh marrabbuka man nabiyuka madinuka man imamuka makiblatuka. Itu pertarusan. Ujian sekolah soalna seueur rahasia negara loba nu lulus rahasia. Ieu mah pertanyaanana paling loba 5 dibocorkeun ti ayeuna. Bisa diapalkeun mah. Rek ngajawab anu jawabanna geus dibocorkeun gitu. Moal bisa. Sabab jawabanana lain jawaban ucapan. Jawabanana urusan akidah jeung amal. Lamun bisa diapalkeun nu matak sok aya nu dipapatahan gitu.
sok jawaban eta teh keur mamatahan marukna bisa diapalkeun meureunnan dipapatahan. Lamun ditanya man robuka jawab Allah gitu. Lain jawaban catat, tapi jawaban iman jeung amal. Nah gitu kalau wargi di alam eta teh. Lamun sejalma anu mukminu atawa mukinu tanu tadi itu di alam baca soleh lah gitu, mudah-mudahan kelebat urang sadayana ku Allah ditinggalikeun tuh surga keranjen dibukakan pantokna diamparkan karpet mulai nama karpet meureun gitu bageulama nyebutna teh permadani ini teh ayeuna mah sampir leungit bahasa eta teh permadani gitu karpet luas geuningan legana mada basorhu sebajauh mata memandang cek bahasa Inggris mah satungtung deuleu gitu saking lega atau gembira saking atona saking gembirana tak dina kitabul ilmi mah si malaikat teh mah naros kieu nam soliha pek anjeun cicing sing tenang nam solih cicing sing tenang tungke ka ditu. Nah si anu tadi jalmi nu kenging bertarusan tadi ternyata soleh diberi gambaran surga kekejotan hayang balik ke dunya itu rek ngajak baraya rek ngajak keluarga ngajak baraya ngajak tetangga supaya hade seperti manehna menurang mah hayang ngajak keluarga hanya ngajak baraya ngajak tetangga kudu seperti urang mudah-mudahan urang kabus hayang janji eta teh lain di akhirat dibaca itu dibaca lumawi anu disebut barzakh teh mun dina sawah magalengan garis pemisah kotakan ieu jeung kotakan ieu pan make galengan itu jadi barzakh teh eueuh bedana jiga ros-rosikati area samemeh nepi ka akhirat garis pemisah antara ula jeung akhir nah didinya dibaca karti teka harti tapi yakin deh yakin lamun teh yakin wae cobian heula maot mereka cobian maot oke bejaan mangga ayeuna urang aos dalilna tingali ila dikatakan dicarioskeun udkhulil jannata ya parentah jig anjeun abus ke surga lain harita ngan mere gamba tuh itu pitempatin anjeun nah ieu teh nu disebutna khobariyah amr anu engke kajadianana
eta teh jaminan. Lamun dina hadis kieu kullu ummati yadkhuluna jannata, sakabeh umat kaula saur Rasul pasti abus ka surga. Mudah-mudahan orang sadayana ilaman apa aya nu moal kabus ka surga sa nu mungeun itu sanu mungeun teh waman asoni faqad aba, nu teu ngagugu ka kaula eta teh mungeun teh ka surga. Waman atoani anu ngagugu ka kuring saur Rasul nuturkeun kaula dakhalal jannata, kupas ku bahasa Arab dakhalal jannata, dakhala di dinya teh fil madi, dakhala yadkhulu dukhulan, ari fil madi teh pasten, ari pasten teh pada melanu geus kaliwat. Padahal abus ke surga mah engke di akhirat lain di barca maka karena diberi kamaran tuh kan itu, tapi ngagunakeun dakhalal jannah anjeun geus abus ka surga lain, anjeun dijamin ka surga. Dina bahasa Arab disebutna litahqiq, ngagunakeun fi'il madi keur waktu nu bakal datang eta teh litahqiq nudukeun pastina. Nah pilamar di dieu engke maneh itu pitempateun teh itu beri gambaran olah eta jalmi nyarios sa eta jalmi teh kan nu maot itu anu aya di barjah ulah gitu ulah nu maot nu aya di barjah. Ya laita qaumi, hayang teuing kaum kaula ya'lamuna, mereka mengetahui itu bima ghafaroli rabbi, Allah maparinkeun pangampura ka abdi, wa ja'alani minal mukramin, jeung Allah ngajadikeun abdi ti golongan anu terhormat anu mulia. Sabari kamaran tak keur dibarca jalma nu model kieu kekejotan hayang balik ka dunya rek ngajak keluarga, ngajak baraya, ngajak tetangga supaya hirup bener geuningan kuring ngeunah ya kieu teh gitu. Minal mukramin, mulia. Maka ayat inna akramakum indallahi atqakum, anu mulia anu paling takwa. Ari takwa taat kan, melaksanakeun perintah ninggalkeun larangan. Pengumuman tingawitan jam 4 ke sonten dugi ka jam 4 subuh bakal aya pemadaman listrik. Ribut kepan ember pinuhan, sumur pinuhan gitu, sabab cai parum listrik da nama cai ngagunakeun listrik pan gitu pinuhan gas kade anu siap segala HP cas buru gitu sina pinuh dipakena diapikan erek pareum listrik. Urang bakal maut bebekalan jiga kitu teh. Padahal surah Allah fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Nah hayu urang siapkeun
iman tong dicampur ku syirik, ibadah ulah dicampur ku bidah. Itu akhlak sing sae, itu bekal siapkan dayana. Da urang teh teu apal bagian iraha. Mangga tingali surah Yasin ke keterem. Urang aos hadisna mangga. Tingali. Payunadi minas samai. Eta jalmi anu tadi terus ditaros cek beri gambaran di sauran ti luhur. Jadi aya nu nyauran ti arah luhur, aya nu narjamahkeun ti langit. Langit di mana? Geus sakitu ti arah luhur nu nyauran. Angqad sadaqa abdi, bener tah hamba kaula eta. Angqad sadaqa abdi, bener hamba kaula. Bener nu mana cik maksudna? Surnu nyauran kajal minu di barjah gitu. Ang naqad sadaqa abdi, bener tah hamba kaula eta teh. Hamba nu mana? Jalmi nu di barjah kabus urang kata kitu. Cek nu nyauran bener hamba kaula. Eta teh keur jalma nu bisa ngajawab nu tadi gitu. Nu bisa ngajawab pertanyaan nu tadi. Ma ilmuka bihadzal rajul, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma dinuka, makib latuka. Kabeh lain jawaban letah, tapi jawaban akidah, jawaban amal. Kulantaran loncat, lawan lancar, angqad sadaqa abdi, bener anjeun hamba anu soleh, anjeun jalma anu mulia. Nah kulantaran geus bener diterima, fa'aprisuhu, diamparkeun. Fa'aprisu sok amparkeun keur manehna minal jannati, karpet pikeun ngaliwat ke surga. Can ke surga ngan geus diberi gambaran tak kitu. Wa albisuhu, pakekeun ka manehna minal jannati, pakaian ti surga. Waftahu, bukakeun lahu keur eta jalma, keur manehna baban ilal jannati, bakal dikemplongkeun di antarana keur jalma anu buduna sarua jeung nu dipidamel ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayus bigil wudu'a fa ahsanal wudu, sing sanu wuduna alus sampurna seperti wudu kaula. Summa yaqulu, tuluy ditutup nerjan atau kieu. Lamun urang wudu hayang bener kudu nurutan wuduna Rasul kitu teh. Mun wudu urang sarua jeung wudu Rasul itu disebutna yusbigil wudu, itu nu bakal dikemplongkeun. Nu matak aya jalma anu wuduna teu leres, saur Rasul fawailul lil aqabi minan nar. Aqab teh kapan keuneung. Nah jalma nu boga keuneung bakal kana neraka. Naon maksudna? Si oreng asbabul wurudna aya jalmi wudu ditingali ku Rasul teu kakumah dina keuneungna gitu, teu tartib, cilaka tah nu teu kakumah keuneungna, teu dikumah,
tapi saurane ka dia surah parji fa innaka lam tawadhu balikan deui cek anjeun bukan wudu. Lamun wuduna bener sah salatna bakal sah. Sabab nu disebut sah teh mayajtami fihi ruknu wasyartu cek usul fikih, di mana syarat jeung rukuna bersatu dipigawe itu sah. Itu sah. Bener wudu. Kinten-kinten wudu urang seleres can. Nah, salah sawios kaifiyah cara wudu dina memahami mastaka jeung rambut. Dina Quran wamsahu biruusikum, ari ruus teh jamak tina rasul. Ai rasul mah mastaka kepala sirah. Ari rambut mah bahasa Arabna teh sya'run, shin ain ra sya'run. Teu aya bahasa wamsahu bisuurikum teu aya. Jadi nu diusap teh sanes rambut tapi mas kumaha carana bada'a bimuqaddami rosihi dimimitian tina mastaka belah payun. Dhahaba bihima ilal qafahu ditarik nepi ka tukang. Sumaradahuma ila makanil ladzi badaminu dibalikeun deui ka payun. Waya dulu Rasul ngalebaskeun usmu'ai dua jarina pi udunai kana dua cepil. Wa ibahamai dua jempolna dua ibu jari dohiro udunai dianggap pengker cepil gitu. Jadi lain didudut ke handap tapi kurilingkeun ka luhur. Oh gitu tegena dicontohannya terus ka gambar sur-sur deui gitu tah. Itu mangan sakada dasarna setuju ngabahas bab ibadah eta mah kasamper. Seperti kalimat ruja'ah di luhur ke kusimpuring di waksulan deui dikaitkeun sareng bab munakahat upami waktosna nya kapan. Nah, jadi langara surga terbuka hayu lain ngan sakadar akidah tapi kaifiyah ibadah. Kita kekejotan hayang ngabejaan ke keluarga baraya jeung tetangga. Olah nyarios fayatihi qala nyarios anu ieu nu nyauran di luhur nu tadi nyauran di luhur fayatihi sumping ka eta jalmi nyata jalmi nu dibarjah teh min ruhiha ruhna ruh eta jalmi gitu wati biha wangi teh seungit itu orang Sunda nyebut teh seungit ngadalingding gitu teh ngadalingding teh kumaha tuh agak segitu teu bisa diterangkeun rasakeun wati biha seungit ngadalingding sumpingna teh wayub sahu jeung dibuka dilegakeun lahu keur eta jalmi anu dibaca pihak di eta barjah madda basorihi sejauh mata memandang lega elgana surga sakumaha wasari'u ila magfiratin teruskan wajannatin arduhas samawati wal luka itu wayatihi rajulun
datang nyamperkeun ka eta jalmi rajulun seseorang. Aya nu ngartoskeun rajulun pameget itu, aya nu ngartoskeun seseorang. Lamun seseorang teu disebatkeun jenisna berarti itu. Lamun pameget geus jelas jenis. Lamun ningali tek rajulun berarti menjelma laki-laki. Anu eta pameget teh hasanul wajhi. Mun ceuk basa urang mah kasep. Eueuh papadana kasepna teh. Jiga nama Nabi Yusuf gen kawon jiga nama kitu. Da fotona geus sakitu. Hasanul wajhi. Hasanus siabi. Angwanana taku mewah. Alus. Sakuma alusna mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala qalbin khatara wal basar. Itu bisa digambarkan. Thayyibur rih. Kaangseuna seungit ngadalingding. Fayaqulu eta jalmi anu nyamperkeun teh nyarios ka eta jalmi nu di barjah absyir billadzi yasurruka pek anjeun aya dina hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu poe ieu nu dijanjikeun ka anjeun urusan nikmat alam barcah lantaran anjeun bisa ngajawab pertanyaan anu tadi lain pertanyaan lain jawaban letah tapi jawaban iman jeung amal. Fayaqulu nah ieu mah jalmi kade fayaqulu eta jalmi kalawan wangi seungit ngadalingding mananta kamu ini siapa? Oh ayu ari anjeun teh saha tuh ka eta jalmi anu nyamperkeun di barjah. Fayaqulu tasi nu nyamperkeun di barjah tadi ngawaler ana amaluka sholih kuring teh amal anjeun anu alus. Nah ti dieu para ahli terpecah cara memahami. Kahiji aya nu memahami itu eta teh malaikat itu sebagai representatif tina amal soleh itu malaikat bikin gitu. Kedua aya nu nyebatkeun ieu teh memang amal soleh ngawujud manusia walau alam. Urang terjemah cek bahasa begitu fayaqulu anjeuna ngawaler gitu ana amalus sholih kuring teh amal soleh. Ari amal soleh ira di pigawena di dunya aya anu tinggalin ku amal soleh aya dina eta poe di barjah bakal kajadian aya jalma anu tinggalin ku cahaya. Kade mun mamah maut bapak maut pepeujeuk panganukeun amal saha amal manehna atau amal nu ditinggalkeun wasiatna perlu dipertanyakan gawena lain dipigawe ku manehna itu disebut di dalam Quran naktabisu binurihim cahayana ditukang tinggalin gitu. Nah ngarah urang tertinggalin ku cahaya ayeuna beramal teh ayeuna ke dalam dunia tadi parantos dunia itu al-ula star pula tinggalin
kadenya eta mah kudu kieu kudu ieu mah eta mah lain kayak kudu ayeuna. Nah teruskeun sabada ngawaler ana amaluka solih kuring amal soleh anjeun fayaqulul mu'minu. Nah di dia ngagunakeunna mu'minu sabab nu ngajawab tadi teh nu bener imana gitu. Fayaqulul mu'minu jalma iman nu tadi bisa ngajawab pertanyaan diberi gambaran surga nyarios da'uni ubashiru ahli da'uni widian abdi itu ubashiru ahli abdi hoyong ngawartosan keluarga hoyong ngawartosan tatangga hoyong ngawartosan baraya itu supaya jika abdi ayeuna itu angan-angan sanes angan-angan nama ke angan-angan pan geus dibarjah gitu bisa deui kalam dunya geus beak catahna. Nah paluargi palai teh kaabus kanu ieu aya dua pesen kahiji keur urang buru ti ayeuna kalepatan tobat itu ganti ku kasayan mimiti ti ayeuna meung penghirup. Kedua keur anu kurang yakin anu talobeh tah kejadian ieu teh geus diberitakeun ku Allah teh ayeuna yen ieu teh bakal terjadi. Ayeuna dinten naon? Saur kamari urang nyebatna kumaha? Ayeuna dinten saur kamari urang nyebatna kumaha? Enjing Salasa. Datang teh Salasana. Nyebat enjing teu? Henteu. Ayeuna Salsa enjing Salasa teu kitu kan. Nu disebutkan engke alam barjah cek ayeuna keur urang di dunia di mana geus maot malain engke bukti cek soal nu tadi mah bilih urang teu yakin we cobian heula we maot sok cobian heula maot yakin teu yakin sejauh mana perhatian pengumuman listrik bareng jeung anjeun bakal terjadi kieu sejauh mana perhatian urang sibukan listrik bareng persediaan segala padahal maut bakal geus sibuk eta persiapanana kadang-kadang lalai pan urang teh. Nah ayeuna urang aos dalil nu kadua nami kitabna parantos disebat didinya Fathur Rabbani jilid sekian halaman sekian nomor sekian. Ari Fathur Rabbani teh sarah Musnad Ahmad sadayana aya 24 jilid. Di dieu sebat tina kitab Aunil Ma'bud. Aunil Ma'bud teh sarah Sunan Abu Daud itu aya 14 jilid itu nya parantos. Nah ayeuna lamun tadi mah angan-angan yang meninggal dunia kalawan jalmina soleh itu jalmi anu kafir anu ragu anu talobeh anu lale yang menu nyepelekeun sarua di ditu bakal berangan-angan. Ayeuna mah teu kedah dibahas urang aos dalilna hatta idza jaa nalika datang ahadahum ka salah saurang ti maranehanana eta teh manu al mautu maut asalna mah kieu eta teh hatta idza jaa al mautu ahadahum gitu cek ahli nahwiyah ahada teh jadi maf'ul bih muqaddam
al mautu jadi fa'il muakhir. Kudu nama idza jaa mautu ahadahum gitu. Jadi ahadate maf'ulun bih disebut maf'ul bih muqaddam. Kita mah bagian di pesantren lah, lain dina ceramah kudu nama. Olah nah jalma nu meninggal dunia nu aya dibaca Rabbirji'uni, ya Allah Rob abdi wangsulkeun deui abdi ka alam dunya. Itu lain di akhirat kade dibaca rek naon kahayangna naon teh angan-anganna karepna la'alli a'malu sholiha abdi supados abdi tiasa beramal soleh mun abdi diwang sulkeun deui fima taraktu nu kapungkur mah ku abdi kasolehan teh lah teu dipalire nu dakwah di Teraban ya pos nu geus ngajang ka Pageto we ditalobekeun we fima taraktu nu baheula mah ku abdi teh ditinggalkeun tada digugu ting ayeuna mah nya bukti aya ku dituduh neraka teh kitu gambaranana. Rabbirji'uni wangsulkeun di abdi la'alli amalan soleh abdi rek beramal soleh. Ieu mah lain hayang ngajak batur, ai tadi mah hayang ngajak mana nu soleh mah hayang ngajak tatangga nya keluarga baraya jeung tatang. Ai ieu mah lain rek ngajak batur manehna hayang beramal la'alli a'malu sholiha fima taraktu kalla ingetkeun innaha kalimatun huwa qailuha maosna ngarah gampil nerjamahna kena disakalikeun kalla ingetkeun innaha kalimatun huwa qailuha ceuk bahasa ringkes lah eta mengeles alasan wungkul gitu alasan wungkul padahal tibarat oge geus dibere waktu geus dibejaan ngeles lamun dibaca sakalimat hese ka artina teh kali geura urang terjemah taruhan kala ingetkeun innaha eta ucapan kalimatun hiji kalimat huwa manehna qailuha ngomongkeunana eta ucapan manehna ngomongkeunana katos teu eta ucapan kalimat nu diomongkeun ku manehna nah bahasa urang mah ngeles eta mah alasan ceuk urang Sunda kadong naon kadong dora teh kitu ngarti urang Sunda mah kitulah kadong dora diterjemah mah hese wa miwaroihim nah di dieu bahasa amama payun waro'a pengker upami ningali kana terjemah Departemen Agama wa miwaroihim di depan mereka padahal waro'a mah tukang begitu maksudna kumaha lamun dek diterjemah tukang wa miwaroihim satu kangen manehna hirup di dunia gitu bakal hirup di barja diharap ari barjah mah hareupeun sabada dunia nu matak aya nu menerjemah di depan mereka adalah barzakhun nepi ka iraha di barzah nu tadi tergantung kapan dia meninggal dan kapan terjadi kiamat nu matak dina ayatna ila yaumi yub'atsun sampai hari dibangkitkan semua manusia di awal nepikeun ke akhir encan ke akhirat itu nah berarti nu ieu mah meunang azab dik cibere gambaran neraka tuh gitu nu kisim kuring teu kamuat hadisna anu sebuah gambaran neraka teh jika dibere gambaran kana surga urang simpen heula eta sakedik tamihan tapi tidak dibahas lami
Di luhur aya kalimat inna ila rabbika ruj'a. Ari ruj'a teh tina roja'a. Arti roja'a teh balik. Aya kaitan jeung fikih munakahah ieu bahasa. Atawa kalimat ruj'a digunakeun dina fikih munakahah. Kahiji anu disebutkeun ruju. Kadua tolak teh dibagi tilu. Tolak roj'i, tolak bid'i, tolak bain. Naon ari rujuk? Seorang suami mencerai istrinya, si istri nu dicerai urang Sunda menyebutna popotongan. Memang dipotong gitu. Mantan ngerinya, mantan istri boga idah jangka waktu si istri iya temenang nikah ka pameget nu sejen lamun can seep idah. Umpamina salah satu kuru 3 kali haid 3 kali bersuci itu. Nah, kita temenang nikah udah idah. Si istri anu dicerai ku suamina ieu lamun can seep idah si pamegetna uih ka dieu teu kudu kawin, teu kudu ijab kabul seperti nikah. Nu kitu disebutna rujuk. Jadi mantan suami kembali ke mantan istri di saat belum habis idah. Katos lain kawin, lain nikah ijab kabul make wali. Eta mah cukup saksi nyaritakeun ditamping beres. Itu rujuk ngaranna. Teu kenging. Aya rujuk nu 44 sasi 10 dinten, aya nu rupa-rupakeun kita mangabahas bab sejen. Ari tolak nu ngara kahiji disebut tolak roj'i. Ari tolak roj'i teh tolak nu bisa dirujuk gitu. Kahiji si A nyerai bojona itu lamun balik deui dina masa idah berarti rujuk nya. Nah, lamun balik deui geus beak idah cek bahasa mah rujuk balik deui ka popotongan begitu. Tapi lantaran geus beak idah kudu make mas kawin deui, make saksi, ijab kabul gitu, dilengkapi ku wali gitu. Pertama sabab balikna deui geus beak hiji 1 tahun 2 tahun boga budak ceraikeun 2 kali tah menang balik deui itu disebutna tolak roj'i. Lamun nolakna me 2 kali 1 tahun 2 tahun tamah budak diceraikeun deui berarti geus 3 kali teu meunang balikan deui disebutna talak bain. Cek urang Sunda ngaranna regel talak. Regel teh naon? Ompong regel teh. Regel talak cek urang Sunda. Nah bisa si pameget uih deui ka mantan istri nu geus dicerai 3 kali bisa mun aya muhalil. Mun aya muhalil. Si istri ieu teh nikah heula ka pameget nu sajen. Ternyata teu lami dicerai gitu. Menang si pameget ieu balik deui. Nikah deui awal. Syarat hatta yadzuqa usailatiha. Si lalaki nu itu tong diterjemahnya hatta yadzuqa usailatiha kudu ngaraosan heula
amal diterjemah. Atuh cek singkas mah kieu kudu nyobian heula sapartemon kedah bercampur da jorang atuh lamun diterjemah simguring mah teu wasa nerjemah. Anu mimitina mah bisa hatta yaduko dugi ka ngaraosan heula misai latihan mah teu diterjemah. Tak nu ngawulangkeun bab nikah kudu jalmi nu geus sepuh anu apal kana bahasa. Lamun ku budak ora wah bahaya ngajarkeun bab nikah mah. Jadi tetap sanajan dicerai ku itu tapi teu pernah hubungan teu bisa. Itu bisa balik deui. Komo dipesenan. Nah itu teh sah. Itu hadis hatta yatuqa usailatiha. Nah anu katilu tolak bid'i, tolak nalika nujuhed itu bid'i tesah bina tolak dina kayan teu sadar namak teu kontrol gitu itu teu meunang itu tolak bid'i ngaranna. Mual terjadi talak dina rumah tangga lamun teu nusuj itu insyaallah. Lamun ngabahas bab nikah wah panjang Bu, nikah panjang pan parentah nikah teh masna waruba'a masna wasulasa war rumah mimiti mamenta teh 2 3 4 tapi ngamimitian hiji pan parentana masna 2 sulasa 3 rumah 4 lamun teu bisa kakara hiji gitu tapi ngamimitianana hiji pan mimitin ka teh hiji pada cikuran mah masna heula kumaha tah akeun ke dibahas. Pameget anu kagungan istri 2 itu pameget hebat. Nah bisa ngurus 2 gitu 3 lebih hebat 4 hebat pisan etak gaduh bojo 4 eta ngaranna Superman. Gagungan bojo 3 disebut gentleman, bojo 2 relman, bojo hiji cemen, payu-payu no komen. Itu tina kalimat ruja dibawa bahasa kana bab fikih munakahah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.